Hayu ngadongeng heula. Jeng jeng. Sampurasun sadayana kumaha damang mugi-mugi sadayana damang sarta ditebihkeun ti sagala jenis panyakit. Wilujeng patepang deui sareng arurang dina ieu podcast. Kenalkeun abdi Bintang ti kalompok 3 bade nyarioskeun sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Sataacana abdi bade ngaturkeun nuhun ka Aufa anu geus nyarioskeun bagian kalima sasakala ieu di episode kawitna. Kumaha episodena seru teu? Seru lah nya. Hayulah urang mulai wae. Tapi sataacana like, komen, sareng subscribe teu kedah hilap. Hatur nuhun. Dayang Sumbi yakin yen pamentana moal katedunan. Pimanaeun teuing yen Talaga jeung Parahu bisa angges sapeting, ceuk pikirna. Tapi basa katenjo Talaga geus ngemplang jeung Parahuna geus ngabagug rek anggeus, manehna kacidar wasna. Dayang Sumbi hariwang yen Parahu bakal beres dina waktosna. Dayang Sumbi milarian ide akhirna supados anjeunna henteu kedah nikah ka putrana si Sangkuriang. Dayang Sumbi bingung liwat saking kudu kumaha carana sangkan aing teu lulus kawin, ceuk pikirna. Manehna inget kana boeh rarang, gawat bae eta boeh teh dicokot tuluy dibawa ka mumunggang. Kumanehna eta boeh teh dikebut-kebutkeun tepi ka bijil cahaya bodas kawas balebat di belah wetan. Dadak sakala sasatoan leuweung disarada, manuk recet, hayam merongkong korongo, da disangkana geus beurang. Sangkuriang ngagebek barang nenjo di wetan geus bijil balebat. Manehna nuker ngageduk nganggeuskeun Parahu tuluy ngahuleng awahing kurawas. Bijil balebat tandana geus beurang. Mangka Parahuna can anggeus, hartina manehna moal tulus papanganten jeung Dayang Sumbi. Bakating ku handel ka bina-bina ngan jedak bae Parahuna di tajong satakerna. Pubuhan jalma sakti, Parahuna teh mangteng jauh pisan. Gubrak weh eta Parahu di hiji tempat. Parahuna teh nangkup. Jeung salin rupa jadi gunung. Nah eta gunung teh kiwari katelah Gunung Tangkuban Parahu. Ari Talaga nu ngemplang ku Sangkuriang didupak tepi kacaina saat ngoleprak. Eta urut Talaga teh kiwari jadi padataran Bandung anu ngampar lega pisan. Tunggul kayu urut nuar Sangkuriang tuluy ngajang ngelek jadi Gunung Bukit Tunggul, wetaneun Gunung Tangkuban Parahu. Ari regang kayu anu ngahujut sarta jeung ngrang-ngrang teu daunan tuluy ngajang ngelek jadi Gunung Burangrang di beh kulon. Nah, pamirsa, kitu caritana sasakala Gunung Tangkuban Parahu teh. Ieu episode anu terakhir, da caritana oge tos tamat. Amanah anu bisa dipetik nyata, arurang salaku barudak teu meunang ngabohong ka kolot arurang. Dina cerita ieu oge ajarkeun urang supaya tiasa nafsu sareng ngendalikeun amarahna supados henteu diperdaya ku setan sareng terkendali. Nah, di desa anu ngabohong ka kolotna teu meunang eta teh pamali. Geus nya. Hatur nuhun sadayana tos nyimak ieu podcast. Hanpunten upami kuring aya kalepatan anu ngahaja atanapi teu dihaja. Abdi Bintang ti kalompok 3 izin ngundurkeun diri.